Mana mau gitu lila aing lapar nih. Oh teteh sarua. Kenapa saya budak tadi dari yo? Alas ya teteh kumaha aya mang turunyus. Bisa teh jejak kembali api-api teh ningali we. Jelema teh teu nemalan. Bau-bau arek mentan nyatu ieu jelema teh. Lah sia sok laloba gaya arek marenta nyatu oge. Ini sana lagi mata nyatu. Teteh pugu oge arek minta dahar. Lepeh sa teh jejak. Heuda geus nyaho aing mah katingali tina beungeut-beungeutna oge arek mentan nyara ratu. Arek minta dahar naon deui? Ye naon deui jahat kejo sia teh leung lamun sok meuli beas deui mantuan. Cuma purunya sih lagi kemari ayeuna we. Teteh emang kamu diteteh dahar di dieunya? Jang 2 kali. 2 kali ayeuna meureun. Di jamu karak geus sakali. Oh sia teh bari jeung beas teh mahal sok hayang jeung deungeuna di mana mah menyara ratu teh. Da sangu unggul mah teu ngeunah, enggeus we di imah abi. Asuh sing sadar diri sia teh nyatu di imah batur teh. Kamari pais kuya dibeakeun ayeuna pais pejet kunti pas dibeak deui kumaneh. Teteh heunya ngadahar pais kuya. Geuning teu mere ka abi. Oh jejak ngadahar pais kuyang da ngeunah. Kore teteh maka adi teh teu inget. Kagok sia teh saeutik deui. Sebeakeun ku teteh. Lah ganeng-ganeng mararantog ka itu mararantog lah. Mau nyambung balik lu ngan ogi. Ngatur. Ye, sugat teh baralik budak teh. Yeuh. Mana ijang naon ngacetok di dinya? Ka itu jung. Heuh atuh arek ini. Ogi. Ayo tah dahar saeutik awang we. Mun oge. Nanya lagi. Oh, dahar. Singuar. Logi arek maraban buaya heula nya. Nya. Heeh, sunguan. Alas ya teteh kumaha engke orang dijadikan para buaya. Mua sia teh geus dahar eta. Teteh ngeunahnya pes pejit kunti teh. Heuh jejak ngeunah. Kita omong paisa pecayan. Heunya. Heuh aneh. Teteh jejak mah yang ngesan pais kuya. Mungkin saat jejak ka dina poe minggu kalau aku lagi masuk morok kuya. Nya teteh poe minggu. Burung sana mana dangna. Can. Burung balik abis di parabun ke buaya. Cenah cek teteh tadi moal. Sieun aing masih jadi tai buaya buru. Buru atuh yuk. Yuk. Kayak itu sadudut.